namanya lain lain itu ngomong ini mah cerita pengalaman orang bahwa ke di kampung mas aslinya kayak nini-nininya nyalek bobok buntung nah, terus eta dina bobok kota teh aya cau naon jantung cau ngacir kana ingat cik nini itu geus muringkak urang teh bobok teh bijil tina dapuran awi urang teh kieu ingat ka nini urang nini urang teh cenah aden-aden aden teh eta mau kajajaden eta atuh tong ngomongkeun kitu ieu teh malam Jumaah tong ngobrol kitu atuh sararieun malam Jumaah ieu teh oh me ulah ngomong karar itu malam Jumaah ieu marun ka puluh nyaritakeun baheula aya isi pengalaman malam Jumaah nanti nasa marun ka puluh makanya naon kitu malam Jumaah ada sok nyaritakeun kitu masuk marun ka puluh sorangan mah ida ieu mah nyaritakeun pengalaman baheula bener apa tuh Prabu Kian Santang pas zaman depan orang menyeritakan pengalaman orang baheula aya mah geus aya meureun ki ya mau ya Allah ya Robbi Mana ya mau ompong? Rokes nih. Mau? Astagfirullahaladzim. Siga udah. kenalan tuh teh Si Oki budak eta mah. Tuh. Hanya rokes. Sugante iya aing mah di Jawa ya